Weh. Kan dicabut Pak Jaro, kuncina. Dia tengah hargaan ke pejabat. Dan kemana Marjuk? Kan dia aing beli. Coba dulu. Urut baik aing mah. Asa itu jelema tuh. Hei, kupluk. Tadi sia. Ainan Pak Ji. Tadi sia pangurutkeun aing ye nyari awak. Bere duit mah. Ulah ngomong-ngomong duit yang Haji Pepen mah. Hulu sia di kilo di bayaran ku Haji Pepen. Bisa ngurut enggak sia? Tuh bisa Pak Ji ngurut mah henteu. Kudu bisa. Bisa itu ayo Pak Ji. Tapi mana minyaknya? Tuh sia nyokot minyak di dapur. Aing ngasalin heula. Oh. Sabar geledeng. Aing menang borongan Jodar di bae. Juli. Tah samakna sia, tah sarungna. Ibu pada rumah beneran. Boga anak sedikit calang ngaran si Juli. Maha boy ngadidikna. Mana lulus, mana capek. Mana kadi itu sorangan bae. Molos sabar nama aing sekuat ya awak. Ayah sama, ayah sabi kebeneran aing kieu mah. Dasar aing capek, amti leuwih hangis. Nah, sampai kebeneran aing aduh, dasar aing. Lah aing istirahat heula aing. Aing kemarin sudah capek keliling lah. Waduh. Lona Pak Ji nggak siap ya. Karena Haji Pepen jadi kempes koski. Drastis sih. Ya suku apa awi haur ya? Ah, urut baik koeng mah. Sudah teh Haji Pepen mah. Kunaon aya ngaringkuk di dieu? Haji Pepen mata sia. Teka jeung kol teu ngaringkuk. Atuh mah deui padu numpi bae di dinya. Numpi tangkurak sia enak tak awai tanu. Cokot tuh parah di karung, senang aing paling ngarak sia. Tapi kula tita ngurut Haji Pepen. Gampang eta mah urusan aing. Nampus si Pepen, aing urusanna ngarepan. Oh gitu. Kula mabur, tapi awas tah Haji Pepen marah. Lawan kumaha. Mending diteruskeun deui ku aing molor ayeuna mah lah. Ngeuna aing geus anak anu kurang ajar. Wah ilaha illallah ya si Juli, titah ngurut make molor. Bangsat jasa ya si Juli. Ayo kaji. Ya pula tarik bae emang karung nangka kula. Aisyah punya molor didinya, kemana si Juli? Si Juli, oh si Juli bah, terus tah mabur ku aing ngalap Arab. Naon emang anak itu tukang urut. Aing keur molor ngeunah man tarik bae dasar aja madit sia. Ganeng sia, geus embung aing ribut jeung sia, anak jeung mas sarua bae, emak edan anak calang.
Aku kata pisah madik tah aing mah butuh sambil goreng mending aing susah guys ya. Madik sia. Cil, kira aku anu kita nyokot biasa karung gede sorangan. Bagus amat ya Tokta. Babatok sia, Ica ngeunah burik. Aya naon si teh? Aya naon sia tuh kita nyokot beas dipanggilingan ku Abah. Atuh panggul bae ku teh sorangan pan kami mah adina. Sakieu aing geulis teh semok bohai teh manggul bea sakarung. Aya nu cokot antara Ica. Leudeuh nutup lawang heula. Nih bae si Hansip. Itu tuh, aya Neng Ida. Kunaon sih nyungsirikeun aing? Tadi dipandang tadi. Disangkalain Pak Jaro. Neng Ida, tadi bansos gratis. Kudu heula Pak Jaro. Periksa heula daftarna aya eueuh. Anu jadi pejabat aing di dieu. Aing nemu gawe wewenang. Geus gampang urusan jeung Neng Ica Neng Ida mah. Diberek wae aing diasupkeun di dieu. Lalu tuh kayak kedeng kukulo ditangkeun sekali buku. Pansip ngalunjak amat, tanggurak hansip ngalunjak amat, taing nyekel buku. Ayo pacar aya dibawa, buru ka dieu. Dibawa ka mana sih Pak Hansip ye? Jadi kieu Neng Ida, Neng Ica. Dibalik Pak Jero. Dibalik mana? Saya Ida, dia Ica. Oh heunya. Geus teuing dibalik los. Jadi berhubung ieu kakak abeng geus jadi Jaro. Ayo nama Neng Ida, Neng Ica, erek menang bansos. Bansos naon Pak Jaro? Kieu Neng, berhubung ayeuna keur using virus, jadi menang bantuan ti pamarentah. Jadi Neng Ida jeung Neng Ica mah bakalan diasupkeun ku kakak Jaro. Kumaha? Bapak Jaro. Kakak. Lain, pan eta mah lain jeung nu lebih membutuhkan. Pan urang mah masih ngora. Teu naon, pokoknya mah jeung Neng Ida, Neng Ica mah diasupkeun baik ku kakak Jaro. Pulpen. Enggak sih mah cicing bae Ica yang penting urang menang bansos. Sarwana jeung Abah mata duitan. Atuh mana bansosna? Atuh geuningeun Neng. Ya. Ayeuna mah kieu bae. Iya maskerna keisukan ka desanya cokot bansos. Mau diperiksa heula Pak Jaro. Bisikeun muriang. Tah teh Ida tar ada muriang. Iya pasti kena virus Pak Jaro. Cager ya mah. Cek aing cager. Iya mah cager. Heula periksa heula. Ya, Neng Ica hiji, kan Neng Ida mantos hiji. Kayak isukan, cakak kadesanya bansosna. Oke? Ayo Ica orang nyokot ieu. Aisyah kunaon gugulingan di dinya. Aduh, Pak Jaro, kita rajang ya pula. Dua bidadari. Gandeng kurang kita. Sia lempangna alamat amat sih. Ulah hirupna sia lempang nampai ge lambat.
Kudu jaga wibawa ya. Da ayeuna mah geus diangkat ku aing jadi kepala hansip. Coba burukan dia. Betul. Ampun lemotna. Dekat mana sih? Pencenah orang teh ngadata ku Pajaro ieu warga. Kadang-kadang maksud aing ieu warung ieu. Can aya izin ya. Can aya laporan ka pejabat negara. Coba eta periksa dina buku gede. Aya eueuh. Oke siap Pajaro. Periksa heula. Salah ieu mah buku hutang. Buku hutang. Kumaha sih sia? Jadi wakil aing kos gitu amat. Coba pariksa nu bener. Oh iya Pajaro. Sebulahna. Tapi kudu Pajaro. Ini tuh. Kosna kudu di bulan bansos. Oh. Eta mah ngaranna mah Ici. Coba pariksa ku dia eta. Aya eueuh terdaftar di dinya. Tah, Mang Ici umurna 60 tahun. Maksud aing lain data nu eta. Data naon atuh Pajaro? Data eta masih dulur aing apa lain? Lain. Amun lain geus coret bae. Pan dicoret Pajaro. Pan eta ini. Kudu menang bansos Paju. Coret bae. Cek aing coret. Lamun lain dulur aing mah digantikeun kayak ku dulur aing. Pinjem pulpen atuh. Woi. Mana ini buka warung, woi? Kami Pajaro aya naon kitu. Ulah aya naon. Geus izin can ka Pajaro. Pan ieu mah warung leutik. Anak gede anak leutik. Pan kudu aya pajak nambareun ka Pajaro. Kumaha sih ieu warga? Eta kunaon deui teu make masker? Mana banget pucet deui. Doangna dia kena virus ieu. Kaditu vaksin. Tuliskan, daftarkan di dia. Ih ulah waka Pak, kami mah pucet ya keur puasa. Lain kena virus. Nah, dia lawan embung divaksin, didenda ku aing 5.000. Tulis, Ansip. Tulis. Weh. Kan dicabut Pajaro kuncina. Dia tengah hargaan ka pejabat. Kan dia diperiksa ku aing dia. Nah, anu diperiksa Pajaro. Atuh data-data Ansip. Ieu doangna jelema kana panyakit ieu. Coba ieu banget mani hideung kieu, doang jantung cok kulutuk dia. Dia mah pasti kena virus ieu. Geus vaksin kan itu. Catat. Kedeng Pajaro. Kalau padu catat bae. Gedeng Pajaro. Doangna ieu jelema can dahar ieu leuleus nama ieu pucetna beungeut tah. Tah eta maksud kula Pajaro. Terus dia kunaon eta teu make masker. Teu mengikuti anjuran pamarentah dia. Teu boga Pajaro. Masker di mana? Catet ulah Pajaro. Nah nu dicatet. Eta teu boga masker. Pan eta aya masker, lain nu dicatet lain bere. Kadang heula. Bayar emangna gratis. Lainnya gratis Pajaro. Tangkurak dia gratis. Bayar, naon ge bayar. Baraha duit Pajaro. Ka dia kan 2.000 yang biaya operasional. Ya. Dasar aing seneng panglaris. Terus kuari geura mabur ka itu. Ulah popak eta masker. Isukan divaksin dia. Vaksin 20.000. Wes, hayu Hamsip, urang ngider. Jangan data nu lain deui. Setan. Lembok tasya. Tiga renteng Mas ya. Kunaan sih mak lambat amat. Yo ni tai salah lawan banget aing teh kajong yo.
naon sih mak ribut banget tadi. Ini tai saya deket teuing ka aing ka parab yo. Berat aing yo. Geus pikul bae mama, ayo ngomong bae. Itu malam si Juli jeung mana? Ayo geura mak. Oke, tolong berat aing. Kalau parang udah itu di kandang. Kalau na setan jajalan ke harese. Yo, masih bener sa Juli. Eta si Juki mak. Yuki saha sia mata saya ngedelek we urang. Emak. Kenaon sih, Mak? Ini tai sia ongko nyebut emak ongko nyebut sia ka aing. Ini kemana Marjuk? Ka dia aing Juli. Coba Buang sasia senyongkol ke bareng bawa aing main kudu batur bae. Aduh, Mak, ampura mak. aduh, atulah aing. Lemok sia sakadinya tahakan tak sumpah aing. Enggak gabah kalau kolot sia. Emangna. Ayo eta beungeut mah kunano ke caci. Ini aing sia tah. Bawa kalah menit aing. Engge cuma mamaran bae mak eta. Geus pas cacing. Ayo orang bawa deui. Mbeng sapareun di kandang. Yuk. Lagi asupkeun mak, bener. Aing mau tadi biasa sebut aing bisa asupkeun. Tolol sia. Wah bisa sia lamun aing mau teu bisa diasupkeun mah. Ya, pengen yang emak. Atuh lain karuhan tolol geura. Dedeng. Sia naon deket aing bae pan berat pan tolol kadang-kadang sia ka induk kudu ieu mangga hormat. Ah deket-deket deui berat budak ge. Geus ayo mamaran bae. Geus aing berat sia lo capak bae kita lempang. Kurang sautik. Geus. Asia anon deui bae eureun deui bae Juli. Ayo. Nah, Aing sia Juli. Berat ya aing tolol. maaf mak, maaf. Kalau udah kata Non di bae sih Hansip. Pak Jaro. Stok masker na beak. Buku jeung nyatet nu berobat vaksin ke. Geus pinuh. Guys gampang eta mah. Kayak orang cokot deui stokna kasih Cina. Kasih Cina. Maksudnya kumaha eta, Pak Jaro? Dengekeun ku sia. Urang mah keur bisnis ngajualkeun masker di si Cina. Geus urang mah ulah loba kumaha. Nu penting urang mah menang duit. Ya, ngerti sia? Ngerti. woi, sia jelemana yo, pamarentah sejamin kabak rakyatna, sia nu ngalang-halang. Segala vaksin gratis. Masker gratis kunaon sia kudu jual belikan. Aya naon mah coba ka dieu. Urang cacahan coba ka dieulan. Iya, ada mangkel belakang gua tadi dah. Di pemerintah mah geus bener ku sia. Iya, kalau bantuan, di pemerintah bener. Aing nganggep bae bantuan. Heh, Jaro, marketan sia. Di pemerintah mah geus bener sia ta bantuan tarurun. Hari ku sia dijual belikeun. Bolon sia. Aduh, mahal yang tuker dikoroyok. Bantuan kuenya. Arisia make baju naon eta obeng? Arisia, kemana bae? Pan ayeuna mah geus jadi Jaro. Masa sih teu apal kana aing? Jaro. Sakola ge duruyuk awis ya bari teu lulus. Yang jadi Jaro. Dengekeun ku sia, zaman kiwari mah teu kudu sakola. Nu penting loba duit, ai jabatan mah bisa dibeli. Lamun urang loba duit. Ye, deuleu ku sia buktina aing, najan teu lulus sakola ge, buktina aing jadi pajabat ye. Lu teu labur sakali teh, Juli, coba ngebuk tah.